punten agan sok lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia rupina pangemut abdi sing saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor kene abdi mah eta kekesernya kurang ajar sia bangsat parantos kapalingan naon ku si buring ya ada kasih dawa lagi cu alah dulu itu Bapak Haji anusan ka Mekah kalau eta Ujang Mulyono ngeber-ngeber panah iya Ujang Mulyono ngeber-ngeber panah nuhun kalau eta dawa jika Kang Nanang gitu tegar kamu potohan doma gitu bisa nih aku mahawe atulah anu penting mah ha iya ngabobotohan doma Kang Oman Batu jengke karek sabaradir tan dunungan teh tatapana karek 2 poe jeung ayeuna 2 poe lamun dewek 2 poe titah tapa jika dawa tadi ge barang ditinggalkeun ku bapa teh mun rejo kedawa kae ngana sasajen bebeda ku karuhun dewek mah dina bulan puasa we pan puasa teh sabulan batana 40 poe eta mah overdosis tong ngeret bisa dana melung obat bete lagu naon euy tong ngeret teh sugan teh ai sugan aing koncom gondrong atau lagu ewer gini aduh loba nama gini minta lagu teh mobil butut nah dan wararus geriab kene lain ya saya rupa ge kudu ngalagu jeung ngalagena kan ngalagena heeh tanu kacida pisan mah ngalalau teu kudu dialah dikirim lamun maksudna mah ngabodor nya si eta dede yai nya tong sering maksakeun teuing anjeun ayi isin lain kuna naon izin ku SOS izin ku SOS Ayo Syakira tiis matang diomongkeun ulah dek karunya kana kurungan aya kitu teh
isin ku api. naon singa rumah sakeun sia teh hirup teh kurang uyah ai dahar jeung uyah wae ngomong uyahan sia teh aduh ampun ya naon dulungan urang teh keur tapa sabab bisa nagara Bakawaluya lamun dipingpin ku Satria Piningit. Satria Piningit teh nyaeta jalma anu kaansikan ku Wahyu Cakraningrat. Tuh. Dina syariatna Wahyu Cakraningrat teh lamun diudag kana bahasa, ai wahyu teh nyaeta firman Allah anu ulah dimangmangan deui. Ai cakra teh seukeut ka ditu ka dieu. Seukeut pikiranana, seukeut paningalina, paningali lahir, paningali batin, pangdenge lahir, pangdenge batin. Kana ucap-ucapan ge sarareukeut. Hartina eta jelema teh moal katipu batur. Moal bisa kabohongan ku batur sabab panempona geus eueuh hijab. Moal kabobodo teh nyok, moal kasamaran tingali. Bakal bisa nganyakeun kanu nya, bakal bisa ngalainkeun kanu lain. Hartina ngadek sacekna nila saplasna. Dina sagara papasoalan memeh nyieun hiji tindakan teh, wo dipikir dibulak-balik eta teh migawe tina dalil antal mautu qoblal mautu. Hartina kudu bisa maot saacana mati. Realisasina beh dieuna kana pagawean anu leutikna we ieu mah samemeh nyieun tindakan atawa nyieun pagawean teh pikir heula bulak-balik nah eta pagawean teh ngarugikeun nah nguntungkeun penuh dengan pertimbangan nu disebut nganjang ka pageto teh cokolot baheula tuh lamun ngomong kudu geus pok lamun geus init-initan kudu geus nepi memeh init teh ngan omat lamun pang initan tina durukan da kaituna ge jadi ruhak jadi lebu Ari keur bener mah bener lamun ini tina durukan kaituna teh gugur memeh tempur perlaya memeh perang pati teteh memeh jurit tuh jadi memeh init-initan teh dahar heula atuh. Tapi si Akang mah sagala rupa oge ieu ai bangsa urang mah kapan nuju jeung budayana aya budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban jadi memeh ngayakeun tindakan teh ditek-tek dibengek heula nete taraje ninja kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug palungan mapai wahangan mipit amit ngalamen tati kotok tuh aduh kecabak ku aing tah aing mah itu jadi cilik putih selak numpak tak cek aing oge tong ngabodor teh oge kitu da watir ka aingna oge atuh garing era ku si Sule era ku jang Sule era ku si Obin Suarman era SOS heuh gitu euy tibatan ngabodor mah ning ngarojong eta we kalau gitu dah ulah ngabodor siling mah era percayakeun ka SOS mending SMS we SOS gitu tah era ku Pasugriwan Pak Barman eta teh gede jasana ka urang kudu mulang tarima teh 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 gitu nya heeh urang init-initan ka dieu teh dibekelan deuleu icupan usaha tah ku Pamardiano tidinya ti Cianjur Selatan ti Cianjur Selatan heuh wah beres Kang eta bager bager eta mah jelema jeung kanu kitu kanu kieu oge teh mah bisa nganteur nyakur mah jeneng bager keur beunghar teh mah bager bagja we nu kitu mah iya gerak we urang teh heueuh kaingetan sararea nya nah ari si Dodi ge masangsara kumat dia aduh
Oh, kada atuh ulah eta teuing urang-urang yaksian itu we nuju tatapa heula nya kitu. Ayo euy. Wah, kulan. Naon cirina kaula kancikan Wahyu Cakraningrat nah agan. Sanes panon peda isim abdi teh. Naon jang? Aduh. Naon jang? Cahayana nepi ka kitu. Wilujeng agan. Sangka geuning ayeuna apa soteh geuning was Semar Sapala Putra mah seukeut paningali surti nuhun dawala anjeun sabenerna anu batok bulu eusi madu bagja teuing dunungan urang geus moal teu bingaheun eta ramana Bapak ih ceuk dewek oge yo geuning parantos lugay Bade liwat bade ngaliwat agan cing tingali naon aya perobihan juragan Abimanyu tadi sareng ayeuna jadi sepa biasa-biasa saja tuh siamah loba ting kadunyaan tadi ada apa ini diuk teka turutan eta tong sok kitu Pak anu penting mah hirup mah ngarojong dunungannya dek kitu dek ieu urang mah nya tingali cahayana benten ayeuna mah ya benten da minang abdas heuh tak kitu deuleu hayang cahayaan mah kudu minang abdas ya jeung benten main apa itu cahayaan mah kasebrot lampu jeung nepuguh we atuh da cahayaan teh da kasebrot lampu tulungan wah ulan aya soanten istri tuh geuning lulumpatan ka dieu aya pindah hei adek kitu deh wah Pak wah ieu dia Bapak mah nempo nu geulis teh muni reng hapranyuk sia nah Bapak teu palai kitu kan nu geulis teu hararayang teuing aing mah deuleu ya di Puluwoman tuh teu normal teh kolot kitu nya hei muni heuri teh rada kadep kitu mereka pegelak-gelak waras wa naon istri sumuhun nya awewe loh aya awewe ka dieu sampurasun kaulanun uluh ujang anyir uluh naon Nuki kaki itu awewe aduh dulu itu perbakeleknya rambut panjang lain panjang itu panjang rambut panjang nu ngarumbay disangke panangan keket lalaunan ngarayap nah ini ramona diutek nah kabina-bina teh jelema panggih nu kitu teh muni ginyi lain ginyi sing jelek mun teh coner sama rampas nah naon boga sisir teh naon nya buuk tilu lamar rek disisiran masih mun teh jocong karena si aples mah kan itu ka dieu teh sisir we ngaplek anu jabrik tara barang bawa si saplesna aya tilu dina sakutu sisir teh sing goreng keur sisiran domba
Dundungan sok hapunten kaula nun satria naon nyai saha sareng ti mana anu mawi ngaran kaula teh Cakrawati dupi salira ngaran kaula Abimanyu leres dupi eta ieu ulan kengeng newak neme ieu teh nya kengeng ngabantun tina sayangna karek megar ieu teh pinguin kasaha teh siang ngomong teh nya kapinguin kasaha kapinguin sareng kaping tilu teh aya naon pinguin kaping tilu teh ngabu kapinguin sareng di kaping hiji nepi ka kaping 30 teh teu aya naon-naon pang-pangna kapingpinan cig atuh nyangan salah Dewi Cakrawati laras kaula nu dupi eta teh saha nu pengker ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula kakasihna Semar dupi itu anu pengker kaula nun Jirimi Thomas Aling Jerami Thomas Jerami buruk meureun Itulah, tanyakan HP-na nomor sabaraha kitu. naon atuh deui nya Sugana atuh merek mah teh Nok Garut. Serius teh teh. Nokia Tong sok kitu sia ngomong teh mana karep we. Otak teh udang pisan. Tong oklen nu kieu mah tuh. tong kenging Amuing. Ngenakeun neng abdi dawala. Nuhun kaula nun. Bade ka mana ieu teh lulumpatan. Aduh bawi kaula teh di udag-udag jami kaula nun bade nyuhunkeun tulung. Aya nu bade ngaroga hala kaula teh di udag-udag jami. Belum. Kitu kaula nun atuna bade ka mana nyai teh anu mawi bade wangsul ka palih ditu kaula nu kalemur palih ditu lebakeun gunung ieu urang kampung ditanyakeun heula RT sabaraha RW sabaraha kitu halah cakep sareng Kang Sarman nah sia teh paling manangan Watardi halah cakep sareng dokter hewan alah saha Mantri Baran lain dokter atau mantri atau memeran caket sareng Pak Ayub gitu kaula nun tuning awewe na kaulah dia dah wahyuna turuna kaulah dia bieu ta eta kaula nun tulungan ka itu mengkernyai nyumput po cepot lan bawa nyumput sareng abdi ulah neng sareng abah kadeh sareng abah ngape hayam ka heulang ka dinya mah anak kakolot timuruan di hadapan urang mung teh tukangeun mah wo bapak gope pang leungeun jeung geuning naon pingpangna curug ka hareup jeceng deh sing ngarti atuh jelinya naon ramo ka tukang lima ai Abimanyu ieu teh aduh geuning ieu teh eyang semahaturan rawuh eyang nuhun kasep nuhun bagja sareng saha loba eyang teh ngudang-ngudang awewe ongkoh saelap tuh ngudang-ngudang cahaya ongkoh
Sugan jeung Sugan Abimanyu naon yang Kasep Aswatama ulah semua haturan lawu semua haturan lawu Sugan teh jelema dinya cing Asep Abimanyu anu Kasep anu beugeur naon cing ingat karena ayat-ayat pangeran ke dimana geus dipaehan bakal dihirup deui jadinya mawana teh nu awam mah tah agama katarima kudu awam jilaka we geuleuh ka batur ngewa ka batur keur kepentingan diri pribadina memawa ayat geus sok ayat pangeran dipake kedok bari padahal hatena dengki wah cilaka teh jelema teh mawa dalil pangeran bari hirup rek karugikeun batur cilaka teh euy bahaya seseueur teh kumaha kira-kira na ampun yang hoye marek dipaehan di kumaha sakedeung na malila asal geus keluar kumaha cepot ieu teh yang tong sok kitu punten atuh gan kaula manggeurna sedap punten gulan kayak itu naon naik pipiluan sia teh sanes bade pipiluan abdi mah punten agan sok lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia rupina pangemut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor keuneu abdi mah eta kekeserna hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinuh bakal ditaplokeun kana beungeus salira kurang ajar sia bangsat parantos kapalingan naon ku si guring ieu teh eyangna dulu yang sah ya Aswatama sakedeung deui di istrena jadi pejabat di negara Astina jadi menteri perhubungan ngahubung-hubungkeun naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh Aswatama nu datang pan meunang 3%. maklar seni ampun panuhune kulan upami salira bade nyanak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngansik ka Bajung Meraga Sukma ieu ka Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana oma cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu marenganana cing tanggung jawab tak abdi teh bade tanggung jawab karena kasalamatan ieu bogan abdi parantos nu da kasanggupan jadi sahabai anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk Gajah Meta paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula Aswatama nangtang gelut Aswatama nangtang gelut nangtang gelut can apaleun anak aing Aswatama terang tuang putra mah Aswatama anu kapungkurna mah geuningan nyusut leho teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh goblok sia teh keneh wirang aing kitu ulah panuhunnya ulah pada ganggu di podaran sia ku aing ieu teh pejabat Astina wungkul deuleu aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo ayo Pak Ijo kopi ijo daun rambutan
ojo warkop. Nah emangna kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun salaku panita, sumeh anjeun salaku pejabat negara astina teu bisa ieu diamarta mah adil deuk sararea. Berata. Pais goblok ke Salira ngahina ka si kuring teu naon. Tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara. Ta ieu teh andalan rakyat teh. Kamana karep siling abong kena cepot ulah samplak ting. Aya mah da abdi sareng dorna. Salira ulah samplak teh. Ade abong kena letah tetulangan bibir teh dijeding. goreng aletet nya da wala urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor gerakan olahraga goreng abong kena kanu sang bango sangsara da wala jangan lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kempreng tah eta mah bener kaing sia mah goblok entong maka jeung diantar asuh tewak-tewak kurang ngajar sia iya ngan beda reng-rengan itu eleh berseka itu eleh berseka reng-rengna alus tapi ieu mah tempur iya ieu mah kukutan Pak Haji Apo ieu mah kukutan Hoan tiholis iya prung tanya tega lara tega pati tega sanajan kuring ayeuna kieu munglak geus sabariji tinggal hiji dihuntu dirinya macam munglakan dia mah geus punglak kabeh prung sia lah engyo
pisan teh dume di sarangan kuwa Semar Badranaya. Kayak etanya. Asa regreg lamun kaula ngadenge. Yen Abimanyu lumampahna di sarangan kuwa Semar asa jeung dawala. Ulah tongo, hei Abimanyu. Hei. Gatot Kaca ningali kekebul anu aya di satongoheunana yakin ieu teh aya hal-hal anu diharapkeun lajeng mansat ke kakana wiati. Udang siap. Udang. Kumaha dewek teh reng-rengan eleh atuh. Aing ke kelas C atuh manehna mah kelas A. Kurang ajar binatang bejang. Ayo. 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 Teuing ngadukeunana we. Moal teh si Jang Mamat eta mah. Di kelasnya teh naik-naik. Gerak-gerakeun kategaan paeh awak maneh. Hah? Ya kayak. Ayeuna mangsana bakal dituga jangan maneh. Budang euy. Nu matak ulah ka mana karap oge sia teh hirup teh. Tiba heula sia teh pika geuleuheun. Kabina-bina teuing sia teh. Pika geuleuheun. Kacolok euy. Udang sia. Weunang pika geuleuheun pisan sia hirup teh. Kumalungkung gede hulu bangsat yeuh ti aing buruhna. Sing beak hakan ku sia tah. Top. Goblok naon sia teh? Goblok sia. Sugan teh si cepot dulur aing euy. Salah sasaran. Goblok teh. Ayo tegerakeun sia kategan paeh. Tegerakeun kategan paeh. Tegang pati ilang dunya. Sawarga gunawi ayu papatan mata peraya siang bulan 14. Tegeneuk abdi teh meuleuh Balubang Timur Jalan Gede Sajapuan. Ya, Bener. nuhun. Heuk syukur. Ayeuna kene bakal ditugas jaga. Sapratanipun Raden Gatot Kaca tumindak Dateng arsa. Wes sapuluh. kumaha sih abdi teh. Abdi dina waktu saeuna pada dipaehan. Antep. Abdi pada dipaehan. Alatan abdi melaan anu jadi dunungan. Abdi teh dunungan anu sakitu lemahna sasaeta lugai tapa. Abdi teh sakuat tenaga pikeun bertahankeun dunungan abdi. Ayeuna abdi bade dipaehan. Tuluy. Bade dipaehan. Pilih kasadayana. Sapunya re pegat simpai paturai patepung deui. Abdi ngarumaoskeun parantos eleh tina gelut dari puguh di kepung wakul buaya mangap.
tak kok gitunya aja nama parantos kasaksi iya nabi teh bebela teh ancur-ancuran bebeakan mudah-mudahan Iya kesayangan abdi teh. iya kasayan abdi teh saperkawis dua perkawis tilu perkawis saperkarana saperkawisna da abdi teh iraha tu bade payahanana tah kitu punten we bilih kirang juga makeun tina sagala rupiah kalepatan ageung suman tadalit muga-muga juragan anom nyakseni tah dugi ka kitu abdi rek dipayahan teh da abdi ge apa pangna abdi salamet teh ditulungan ku agan ai sugan teh teu apa ah nama kejeng teh terang Lain. Geus katipu deui wah. aduh ampun di mana si Abimanyu boleh ini jualan bubar Kurawa kabeh bandingan wae ge tahang tos da abdi ge sini ninggal ku juru panon teh lompatan daek teh daek cenah ieu aya garuda ti luhur aya juragan Amon anom